Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Raja'na wa angsul deui abdi sadaya ilal qissati kana kisah. Saur ki musannif puih deui kana kisah anu nuju diceritakeun ayeuna perihal nyaeta Sayyid Abdul Muthalib paman Kangjeng Nabi sareng Sayyidah Atikah bibina Sayyidah Khadijah bade ngajodokeun Kangjeng Nabi ka Sayyidah Khadijah teh. Sumakola saterusna ngadawuh sa Khadijah tu Sayyidah Khadijah, ya Atikah tu hei Bibi Atikah. Hei Bibi Atikah, ini saya sunah abdi esta istajar tu ngadamelkeun abdi kula ajirin ka tiap-tiap anu didaramel, ka tiap-tiap anu buburu bi isrina ku buruhan 20 apane dinaron dinar. Ta abdi cenah bibi biasana lamun maparinan gaji kanu didaramel ka abdi, abdi sok maparinan gaji atau buruh 20 dinar. Ta ku jalaran Muhammad teh bade ngiring damel di jisim abdi pastajar tu. Maka bade maparinan gaji abdi Muhammadan ka Muhammad bi khamsina ku 50 apane dinaron dinar. Tah jang AA Muhammad mah buruhna teh moal 20 saur Sayyidah Khadijah. Tapi bade 50 dinar, subhanallah. Tah naon sababna pangna Sayyidah Khadijah ujug-ujug bager kitu ku jalaran tah ngait-ngaitkeun informasi Muhammad anu bade ngiring didamel kamantena sareng cariosan paman Sayyidah Khadijah Warokoh bin Nufail teh anu nyarioskeun perihal ngimpen Sayyidah Khadijah nyaeta katurunan bulan katurunan nyaeta ti langit panon poe ka bumina tuluikeun ka Samekah huru ngempur teh di manaan ku Sayyid Warokoh bin Nufail pamana Sayyidah Khadijah nyata anjeunna bakal nikah ka pamegat ti urang Mekah suku Quraisy satuluyna ti keturunan Bani Hasyim anu kagungan nami Muhammad ya. Kari-kari tah Sayyidah Atikah sumping ka Sayyidah Khadijah maparinan uninga rehna Sayyid Abdul Muthalib paman Kangjeng Nabi anu sok didamel ka Sayyidah Khadijah teh nya tangke ngintun barang anu mangrupikeun onta kasam nyaeta ka Yaman bakal direncangan ku nu janten alone anu kagungan nami Muhammad teh itu. Tak gue Sayyidah Khadijah teh manana boa-boa ieu. Muhammad ieu pijodoeun abdi teh. Tah. Tah kusaha disambung-sambung kana makna ngimpen anjeunna anu dimanaan ku Sayyid Warokoh bin Nufail teh. Tah kusabab anjeunna geus cop, geus teg manahna yen ieu teh Muhammad teh sigana pijodoeun anjeunna, maka Sayyidah Khadijah tanampi ka Kangjeng Nabi janten padamel Sayyidah Khadijah jeung diperlakukeun Kangjeng Nabi langkung-langkung sapertos anu didamel anu sanesna. Anu didamel anu sanesna gajina mung 20 dinar, Kangjeng Nabi mah dipaparinan gajina teh 50 dinar. Padahal teh acan tepang ieu teh Kangjeng Nabi sareng Sayyidah Khadijah teh. Sayyidah Khadijah teh acan tepang sareng Kangjeng Nabi teh. Didamelna kita acan gitu, sumpingna kita acan. Artinya tah begitu nguping atuh Sayyidah Atikah bibina Sayyidah Khadijah kana cariosan
Sayyidah Khadijah sapertos neme parojaat mangka wangsul deui satika tu Sayyidah Atikah masruratan halna anu bingah Sayyidah Atikah teh nguping Sayyidah Khadijah nampi ka Kangjeng Nabi janten padamelna teh bingah atuh kalintang bade dipapariran gaji agung pisan 50 dinar nu sanes mah mung 20 dinar. Begitu sumping Sayyidah Atikah ka Sayyid Abdul Muthalib nyata kacarogena. Nyata carogena Sayyid Abdul Muthalib teh paman Kangjeng Nabi Sayyidah Atikah, bibina Sayyidah Khadijah itu wargi kene. Wa barat sareng ngawartoseun ieu Sayyidah Atikah. Aba Thalibin ka Sayyid Abu Thalib pakola maka ngadawuh Sayyid Abu Thalib li Muhammadin ka Kangjeng Nabi Muhammad idhab kudu init anjeun ila baiti Khadijata ka bumi Sayyidah Khadijah. Begitu nguping Sayyid Abdul Muthalib karena cerita garwana nyata Sayyidah Atikah teh yen Sayyidah Khadijah nampi ka Kangjeng Nabi sebagai karyawana tuh bade dipapariran gaji 50 dinar tah maka Sayyid Abdul Muthalib nyariwasan ka Kangjeng Nabi nyata supados Kangjeng Nabi nyumpingan bumina Sayyidah Khadijah. Wastagola bima ta'muru kabihi. Wastagil saur Sayyid Abdul Muthalib barisan. Wastagil jeung kudu katungkul anjeun bima kana perkara ta'muruka anu marentah ieu Sayyidah Khadijah ka anjeun bihi kana emah. Tah salajengna Sayyid Abdul Muthalib pesen ka Kangjeng Nabi mapatar ka Kangjeng Nabi hejang Muhammad. Nah jig ena mah ujang angkat ka bumi Sayyidah Khadijah. Da ujang teh tos ditampi damel di anjeunna. Bahkan ujang dipapar gaji sakitu agungna 50 dinar nu sanes 20. Tah ku sakitu pesen ti mang ka ujang. Kudu reres damel, kudu soson-soson damel. Itu kudu jujur damel saur Sayyid Abdul Muthalib ka Kangjeng Nabi. Nya ieu mah emang kadu jadi alo kitunya sifat kemanusiaan teu janten perkawis. Bari Kangjeng Nabi tah acan diangkat Nabi sareng Rasul tah acan. Pajaa mangka sumping sa Rasulullah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila babi dariha kalawang bumina Sayyidah Khadijah. Cariosna atuh Kangjeng Nabi angkat menuju ka bumina Sayyidah Khadijah. Kasaeban hazinan wadumuhu takturu ala khodaihi. Nah, pajaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila babi dariha. Kasaeban seperti atau kasiban. Kasiban seperti anu lalungse hajinan tur anu saradi wadumuhu jeung ari pirang-pirang cai socana Kangjeng Nabi eta takturu ngucur ieu dumu ala khodaihi barisan kana dua pipina Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh angkat bari seperti anu haroream gitu nya seperti anu laleuleus. Salajengna angkatna teh bari mawa kasedih tawisna tina dua soca Kangjeng Nabi teh biji cai soca. Tak Kangjeng Nabi angkat lain ku sabab kedul gawe lain. Mung dititah sanes sabab berat Kangjeng Nabi bade ngantunkeun paman mantena senarang bibina teh. Nyata anjeunna bade damel ka Sayyidah Khadijah. Berarti moal riung unggal dinten jeung anu janten paman termasuk nu janten bibi. Nah gitu lain ku sabab kedul sanes. Tuh ai urang mamewek teh ku sabab dicarekan ku kolot ku sabab urangna kedul duitna hayang dahar badak. Gawe mumual. Nah, carekan mewek. Kangjeng Nabi mah sanes. Nya seperti anu haroream jeung sedih tuluy nangis teh ku sabab nyata bakal moal ruang riung jeung nu janten paman anu nyaah ka anjeunna gitu. Nah salajengna pabakat mangkana rarangi sa malaikatus samawati pirang-pirang malaikat pirang-pirang langit
libukaihi karena nangis ka kanjing Nabi, rahmatan karena nyaah alaihi ka kanjing Nabi. Tuh malaikatnya ningal kanjing Nabi nangis nu aya di langit nararangis sadayana ku sabab nyaah sadayana ka kanjing Nabi. Falamaan maka dina waktu sacaket narahilul iri narahilul hili kendaraan onta jaa mangka datang naon maesaro jaa maka jaa maka sumping sa maesarotu Said maesaroh kada yuk maesaroh ya tak salah jenglah kanjeng Nabi ditampi janten damel padamelna tapi kanjeng Nabi tetepang sama Sayyidah Khadijah tak acan tepang napangna tetepang ku sabab Sayyidah Khadijah teh gaduh taya Amirul Rokbi barisan tegasna pamimpin pamimpin rombongan. Tah kanjeng Nabi ditampina ku Said Maesaroh. Kade Maesaroh ieu mah sanes Maesaroh istri sanes kade. Walaupun namina Maesaroh, pameget ieu mah. Nah, anu mana Maesaroh teh minangka nama kepercayaan Sayyidah Khadijah. Oh, da sabab wargina Sayyidah Khadijah keneh samahram gitu. Kade ieu ulah Siti Maesaroh ieu mah Said Maesaroh. Nyata jadi kepercayaanana Sayyidah Khadijah. Nah, kepercantenan Sayyidah Khadijah janten kanjeng Nabi teh ka Said Maesaroh. Nya ditampi lah cariosna kanjeng Nabi teh ku Said Maesaroh. Ku saos dungang dongeng sareng Sayyidah Khadijah. Kayak bila mana aya alona Said Abdul Muthalib, alona bibi cenah namina Muhammad, tampi bae gitu. Nah, jadi tetep bangsa Sayyidah Khadijah. Kanjeng Nabi teh ada ya dongengnya, kisah ya. Tah salajengna waqala sareng adawuh, ya Said Maesaroh, ya Muhammadu, hai Muhammad. Albis kudu nganggo anjeun libasan. Kana pirang-pirang anggoan min supin. Nah, tina bulu wado barisan. Jeung kudu nyimpen anjeun kolnu satan. Kol nusatal jamali wado jeung kudu nyimpan anjeun kol nus wata jamali ala rosika kana kopeah seperti umul-umul onta ala rosika kana luhureun mastaka anjeun wahud barisan jeung kudu nyepeng anjeun jimamal kitori kana kadalina kendaraan kitor kendaraan watawajah barisan jeung kudu nyihareup anjeun nahwa sami ka saumpama kota Sam nyata Yaman fa fa'ala maka midamel zalika kanu kabeh sa Rasulullah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadakhala sareng lebet kanjeng Nabi atoriko ka jalan bakian halna nangis. Salajengna begitu kanjeng Nabi tos obrol sareng Said Maesaroh, Said Maesaroh Muhammad, anjeun kudu ganti baju ieu. Kudu make baju tina bulu anu kanel sabab ieu bakal mengarungi jalan berdebu nyata gurun pasir. Nah, sakitu anjeun kudu make acuk anu kanel. Nah, ngahalangan kebul-kebul jeung ngahalangan tiris. Nah, satuna anjeun mastaka kudu nganggo tutup-tutup di kopeah gitu. Tah ieu kopeahna seperti tutup-tutup onta. Nya di bulan mastaka kanjeng Nabi teh sadayana. Satuna anjeun kudu nyepeng kedali kendaraan. Tuluy ieu kendaraan teh kudu disinghareupeun ku anjeun ke arah Sam. Pakanya Nabi teh tak acan terang Sam. Tak acan terang kumaha mengendarai kendaraan seperti onta gitu. Nah, tapi kanjeng Nabi kalawan irhasna
kaistimewaan Kanjeng Nabi sataca diangkat Nabi jeung Rasul ku Gusti dipaparinan irhas kaistimewaan. Begitu dititah kitu ku Said Maesaro teh tiasa midamel papaala dalika. Nah Kanjeng Nabi langsung nganggo acuk teras masakana di bulan terus onta nya jeung onta anu lain anu janten barang kanggo kintul kasam ku Kanjeng Nabi diarahkeun ka arah Sam. Teu teu acan terang Sam teh mana. Tapi kalau irhasna Kanjeng Nabi kaistimewaan Kanjeng Nabi diangkat sarta acan Nabi jeung Rasul teh ya. Tah jo terang we. Oh Sam itu ti Mekah itu. Angkatlah Kanjeng Nabi, angkat bari nangis. Tah nangis teh ku saha Kanjeng Nabi ngantun ke nagara nyata Mekah teh nangantunkeun kulawarga. Nyata paman sedang bibina teh diraraga ngintun barang kasam. Tuluy Wakola sareng ngadau pinapsihi. Wakola sareng ngadau Kanjeng Nabi pinapsi dina manana Kanjeng Nabi. Aena walidi Abdullahi wa aena walidati Aminah. Tadi namanah Kanjeng Nabi teh ngemutnya gitu. Emut kanu janten ibu ramana gitu Kanjeng Nabi teh. Aena eta di mana walidi ari rama abdi. Abdullahi barisa tegesa Said Abdullah. Wa aena eta di mana walidati ari ibu abdi. Aminatu tegesa Sayyidah Aminah. Kaya tubsiru halna kaya patubsiru naha ningal ieu walidat hala waladiha barisan kana pertingkah putrana walidat. wa yalah minal yatimi wal gurbah yalah minal yatimi timurang kali yatim wal gur balati jeung anu mumbara. Alati tegesna mumbara arodot gitu. Uridot anu dipaparinkeun ieu lati alaya ka abdi. Pala adri maka teu uninga abdi arji'u. Pala adri maka teu terang abdi arji'u. Naha bisa uih deui abdi ila mau ludi barisan ka lemah cai abdi atau ka tempat kelahiran abdi. Pawakoa maka tumiba naon al aninu ngahinghing wal awailu jeung anu ngaguruh pil malaikati di pirang-pirang malaikat libukaihi karena nangisa Kanjeng Nabi wa munajatihi sareng munajatna Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bari angkat ras ka ibuna ras ka ramana nya. Saur Kanjeng Nabi dina manana ka mana Bapak abdi Said Abdullah. Kanjeng Nabi mah teu kantos ningal ramana. Da 7 sasih ramana pan nuju di kanu Kanjeng Nabi ngantunkeun. Salajengna Kanjeng Nabi teu kantos ningal ibuna ku jalaran begitu lahiran Kanjeng Nabi dicana ku Sayyidah Maria Al-Qibtiyah teh kanggo dinenang gitu. Salajengna menjelang ageng pan Kanjeng Nabi ibuna pupus teh tuh dirorok kuno janten eyangna nyata Said Abdul Muthalib. Tah Said Abdul Muthalib pupus dirorok deui kuno janten pamana Said Abu Thalib teh. Tuh Kanjeng Nabi janten ti kakandungan Kanjeng Nabi mah atos piatu begitu menjelang 7 tahun Kanjeng Nabi mah tos janten yatim piatu diagengkeun ku eyang jeung ku paman. Tuh kari-kari menjelang ageng Kanjeng Nabi kudu icalan gitu bari tebih ti Mekah ka Yaman ka Sam bari icalana teh nyata barang anu lamun teu bisa ngajaga mah waduh mata masalah sabab anu dicanakna onta hirup bari seueur. Anjeunna dipapere kendaraan onta anu teu acan ka atos diajar. Tuh kalawan irhasna Kanjeng Nabi kaistimewaan satacan janten Nabi Rasul Kanjeng Nabi tiasa
tumpak onta jeung Kangjeng Nabi apal arah ka Sam pada anjeunna teu naon teu dibimbing ku sasaha gitu. Teu dibimbing ku sasaha direken tos terang we Sam teh ku Said Maisarah ge jeung ku Said Khadijah ku Sayyidah Khadijah ge nya. Tah nangis Kangjeng Nabi rasa ramana, bapak cenah di mana bapak teh saur Kangjeng Nabi. Tah emut ka ibuna di mana cenah emak teh. Ibu teh di mana? Tah nangis. Kangjeng Nabi nya emut ka anu janten ramana, emut ka anu janten ibuna. Sarajengna saur Kangjeng Nabi, ibu ningal teu kaayaan putra ibu. Tos yatim piatu ayeuna kudu didamel sarajengna kedah angkat ka nagara nu tebih. Bari nyanak barang anu sakieu seueurna. Tuh. Salajengna abdi ka ditu teh kudu ngical ieu barang. Tuh. Salajengna saur Kangjeng Nabi, abdi teh ibu bakal tiasa uih deui ka lembur atau moal. Tuh. Tah Kangjeng Nabi teh bari nangis kitu teh. Tah nangislah Kangjeng Nabi katingal ku para malaikat. Tah begitu malaikat ningal Kangjeng Nabi nangis, maka ka kuping soanten anu ngahinghing nararangis, bahkan ngaguruh suarana. Nyata eta suara nangisna malaikat nyeungceurikan kana kasedihna Kangjeng Nabi. Tuh kubakat ku seueusna malaikat deuikeun ka ngaguruh nangisna malaikat ku sababiah sedihna Kangjeng Nabi jeung ceuk basa ayeuna mah ngahelasna manahna Kangjeng Nabi. Tamatak ku aya cerita ieu Kangjeng Nabi nitipkeun ka umatna. Di antawisna dititipkeun ku ka umatna teh nyaeta murangkalih yatim atanapi murangkalih yatim piatu. Tuh eta. Satuina Kangjeng Nabi maparingan kaistimewaan ka yatim piatu nyaeta bila mana saur Kangjeng Nabi hayang hasil anu dipimaksud, hayang leuleus hate nya, hayang soleh jeung solihah, maka kudu irhamil yatim, kudu mikanya ka budak yatim. Nah, nyata lamun gaduh rezeki paparina rezeki. Walaupun eta yatim teh tos gaduh rama gitu. Nya. Atau piatu teh tos ganten ibu deui, rama tere ibu tere. Tah urang kudu nyaah. Gaduh rezeki paparina. Gaduh rezeki ulah dipenta gitu. Dak yatim teh gaduh rezeki ulah dipenta. Walaupun loba ulah. Itu komodo sekali dipaling mah dipaok ulah. Tuluy lamun teu gaduh rezeki kudu babasa nu sae ulah moyok, teu boga bapak sia mah, teu boga indung sia mah. Ulah. Teu gaduh rezeki ku bahasa nu sae. Satuina hasiat budak yatim seueur di antaranya bisa ngaleuleuseun hate nu bedegong. Kumaha carana? Usap masakana budak yatim niata ngalap barokah jeung mikanyaah ka budak yatim. Urang mah boga keneh indung bapak, itu mah teu boga indung teu boga bapak yatim. Insyaallah kayak leuleus hate urang leuleus. Hatena anak incu urang. Tuh lamun ka budak yatim urang ngamanfaatkeun yatimna atau piatuna atau yatim piatuna ku dibisniskeun zaman ayeuna namanya ngatasnamakeun panti asuhan yatim piatu nyeun proposal ka nagara supaya cair dana teh apa diopi ku nu boga yayasanna yatim piatuna kalaparan gitu. Wah eta dunya akhirat mah barokah jeung masalah.